jaloba sinden profesional cek sinden kebeneran iloba lurah pasti loba saweran digerokeun ku lurah lurahna digerokeun ku sinden teuing Bapak Lurah anu bagur ka dieu naik bos nyawer wer lurah nuturkeun wer nyawer babara kali nyawer disebut aa ku sinden tambah gede nyawerna wer disebut pangkasepna sakebon binatang nyawer deui wer ngahiliwir angin bijil dina tunggir naon eta tapi kajenting puak punten kaluar tina sungut sinden mamol karasa ulah-ulah ting nu ngore aki-aki ge ngorejat cek aki-aki buset aing inget keur ngore goblok palebaheun bacakeun Quran batur ma Allah batur ma Allah batur ma Allah bahkan make tabkhim sagala kandel macana Allah aki-aki mah teu bisaeun geuning teu bisaeun huntu ompong letah meulit pajejet lain Allah aki-aki mah batur ma Allah main nama iya iya ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten operator sound system basna turunkeun jahnek gitu bas turunkeun efek turun sekedik efek turun sawang sulandai ibu bapak malah mandar keselamatan kanggo urang sadaya mudah-mudahan dengan pongkokan salam pribados anu ikhlas ridho jawab kana isalam anu mana isalam teh mangrupakeun doa hakikatna mudah-mudahan ibu bapak anu ikhlas ridho jawab kana isalam mugia Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ka urang sadaya nak masihan kekuatan iman sinareng kekuatan Islam salamat di dunia salamat di akhirat babari milik babari rezeki bari daek tiasa ibadah galayan ubudiyah ka Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus diparasihan turunan-turunan anu soleh tur sarolehah ya rabbal ehona turunkeun Kang tong pake eho normal bae normal efek turun efekna turunkeun tong pake eho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saheulaanan aya pantun kanggo ibu-ibu pantun kieu Bu daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu anu jawab salamna kompak, moga-moga boga minantu orang kaya. Beuh. Kaciri matrena. Bahkan aya pantun kanggo bapak-bapak oge aya. Pantuna kieu bapak-bapak mah daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Bapak-bapak jawab mah jawab karena salam ngan leuleus doang nu siga keur mikiran. Bahkan aya pantun spesial buat mamang-mamang santri atau pemuda yang masih jomblo. Pantuna kieu berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Berapa mantan-mantanmu yang sudah pada ke penghulu sementara kau sampai sekarang masih sendirian.
9, 10 kasihan delu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ieu titah nyiaran mi kabel aya eueuh. Disangkana miki ngeunah meureunnan puguh mah mungkin kebel pan batu ngeueuhan capek ngomong nangki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Amin atuh Pak Bu. Cara rombong, cara ricing mentang-mentang geus boga besek diajak amin ge hulap ngaminan. Secara rombong urang lebakpeun deui. Urang ngadoa heula ibu bapak, mudah-mudahan doa urang sadaya dina wengian ieu diijabah serta dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an ma'suma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika 'anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Walidzalika qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khamsun minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa qassus saribi wa natful ibti wa taqlimul azbar. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi wa minal kabairi tarkul khitani ba'dal bulughi. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul. Rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin, para alimil ulama wazzu'ama, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, para sepah, para sepuh, bini sepuh, masyayikhil kiram wa asatidil kiram bil khusus anu ku pribados dipihormat pangersa sepuh urang sadaya al mukarram wal mufaddal Kiai Haji Arsadi. Oge teu kakantun ka kasepuhan urang sadaya al mukarram Kiai Jamiluddin
Oke teka kantun kal mukarrom Kiai Sakman, teka kantun kal mukarrom Kiai Sukma. Hapunten kasadayana para guru, para kiai anu teu kasebat namina satu persatu, namun insyaallah tengirangan rasa ta'zim pribados, tengirangan rasa mahabbah pribados. Kasadayana para guru, para kiai saheulaanan yu ibu bapak urang daroakeun heula. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya anu masih keneh aya, moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sing diparanjangkeun yuswana anu barokah. Kalayan ditambih-tambih kasehatanana, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih santrina, tambih-tambih kaistiqomahanana. Mugi ku Allah sini perasihan turunan-turunan anu saleh tur sarolehah, nyaeta turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anna Allah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin. Tehilap kanggo papayuh lembur Raja Desa, Lurah, RT, RW, BPD istimewa kasadarik muratibul acara, pengatur waktu anu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios dina raraga acara resepsi walimatul khitan anu dikaitkeun sareng acara pangaosan kalayan sababilah wasilah dulur urang pangarsa Bapak Jaharudin sekeluargi. Anjeunna kok ngaleutikan suara kula. Anjeunna ngawalimahkeun putrana sehingga alhamdulillah kalayan taksis kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala dina wengian ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung hempak merbayaksa bersilaturahmi dina ipanempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya ieu si teh nembak tah. Coba geserkeun sakedik. Lieukeun ka ditu sakedik teh Kang. Nah, wi rosating. Nu itu tuh sakedik tuh. Itu tuh. Nembak teh story ngatuh. Sakedik ya. Teh tinggal nyeleukeun doang ya. Tos. Basna gede teh geber gitu tuh. Sehingga alhamdulillah ibu bapak dina kesempatan ayeuna urang siasa silaturahmi berkumpul bermuajahah dina ipanempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina wengian iku Allah mugi asili jantenkeun hiji sababiyah, hiji wasilah, hiji cukang lantaran diturunkeun ana taufik sinareng magfirah, hidayah, inayah keur urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal. Ibu bapak kaum muslimin, hadirat kaum muslimat al-izzah rahimakumullah. Mimpi-mimpi ti para kiai anu sarugih ku pangarti, nadapi duati sadaya ulama anu jembar ku pangabisa bag-bagan ilmu agama. Nyohon tawakuf ti sadayana guru anu arulunggu ilmu fanamu simkuring al-fakir anu butuh pisan kana rahmat sinarengkanya Allah Subhanahu wa taala dina iper kesempatan nyanggakeun ta'zim mahabbah cinta ka para kiai, cinta ka para ulama. Mudah-mudahan para kiai, para ulama anu masih keneh aya sapapaosna sing kenging panang tayungan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalimat muqaddimah awalan pribados nyarios dina iper kesempatan ngalantunkeun intonasi serta ngaimplementasikeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu rehna kaluar tina hate anu bari bahkan kaluar tina pangjero-jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimah thayyibah anu bentukna kalimat alhamdulillah. Anu mana ibu bapak i kalimat alhamdulillah teh mangrupakeun kalimat sanaan alallah anu hartosna ngalem ka Allah, muji ka Allah. Maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca jeung dios kurang sadaya tos yakin pasti bakal ngaburu gudul kaluar bahasa puji anu opat. Mana puji nu opat? Mun cek kalangan budak santri puji anu opat baik anu disebutkeun puji qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim, eta sadaya puji anu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah Subhanahu. Numawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali. Puja urang sanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.
puji anu ngajadikeun pangais ati, puja anu ngajadikeun panghias rasa, kapatri dina ati anu bening bersih, kaluar dina hate caang narawangan, estu henteu di dinding kelir, di sindang siloka, bukti kalayan nyata jamaah sakilobana ibu-ibu bapak-bapak kabeh katempona molohok teu ngarti omongan kula. Ngomong naon? Bahkan ibu bapak kula rek geser heula. Jahareudang deket imahu angin pisan. Bahkan ibu bapak sagumna makhluk Allah satung kebing langit satang garaking jagat utek tongo walang taga rongrong gogodongan anu kumelip di alam langit anu ngampar di alam jagat ramudiksa justru urang pantes dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu yuk urang sami-sami sadayana urang muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Basna turunkeun Kang, bas punten. Jaku lagi nyeri nu ngomong. Bas turunkeun heula ke openan mah heula ini. Bas turunkeun. Sok bas turunkeun. Tong pakai efek tong ya, punten. Bersihkeun efek geus normal we normal. Volumena sakedik tambahan. Urang muji kalayan tasyakur ka Allah Subhanahu. Syukur ka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Nikmat nu mana anu diberikan ku Allah ka urang sadaya anu perlu kurang disyukuran. Kapan nikmat Allah mah seueur, mohon nikmat Allah mah seueur. Bahkan saking ku seueur-seueurna nikmat Allah ibu bapak geus moal matak bisa kahitung ku bilangan jari di tangan. Sok seandaina urang lebak peundeuy rek ngitung-ngitung kana nikmat Allah anu sakitu seueurna, sok sanajan cai lautan saalam dunia rek dijadikeun mangsina tatangkalan tinu gede sampai kanu leutik ditambah ku jukut nu gede jeung jukut nu leutik rek dijadikeun pulpen jeung patlotna pikeun mencatat pikeun menulis karena seluruh nikmat Allah. Maaf eta barang sakitu moal matak cukup moal matak mahi karena ku seueur-seueurna nikmat Allah Subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara sekian banyak nikmat Allah anu geus teu bisa kahitung ku bilangan jari di tangan, aya nikmat Allah anu paling utama, nikmat Allah anu paling abdol, nikmat Allah anu paling sakral ketika eta nikmat dianugerahkeun ku Allah, dikurniakeun ku Allah Subhanahu wa taala ka hamba Allah anu tadina eta hamba Allah hina ketika mendapatkan anugerah nikmat tersebut naik derajat, naik pangkat jadi mulia di hadapan Allah. Nikmat naon eta nu kos kitu sehingga eta nikmat bisa ngangkat derajat martabat manusia? Jawabanana ketika eta manusia mendapatkan anugerah nikmat di Allah anu disebutkan nikmat iman jeung nikmat naon sababna? Sabab ieu dua nikmat iman jeung Islam bisa ngadorong bahkan bisa nyalametkeun hiji jalma ti dunia sampai ke akhirat menuju kana surga Allah Subhanahu wa taala anu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar al qalbil bashar. Alhamdulillah aya keun eta nikmat Allah loba kulobana moal kahitung. Ketika geus teu kahitung malik poho, ketika poho ngebleng, ketika ngebleng teu inget, ketika teu inget cuek, ketika cuek biasa bae. Nu padahal mun dipikir-pikir dirasa-rasa dina diri urang teh ibu bapak loba pisan nikmat Allah ngan urangna nu dipaparinan anugerah nikmat ku Allah nu sering mapohokeun kana eta nikmat Allah. Emang aya nikmat Allah nu sering dipapoho ku jelema? Aya. Naon nu disebutkeunana? Mun cek bahasa budak santri nikmat Allah anu dikaruniakeun ku Allah ka hamba Allah tegasna ka manusia eta nikmat eta anugerah eta kurnia sering dipapoho ku jelema. Cek bahasa budak santri aya dua, hiji nu sering dipapoho anu disebutkeun nikmat ijad, dua nikmat imdad. Ieu dua nikmat ijad jeung imdad sering dipapoho ku urang ibu bapak. Naon ijad? Ijad teh hartina aya kumaha urang aya di dunia, urang aya di lebak peundeuy, yeuh ayana urang di lebak peundeuy teh ieu mangrupakeun nikmat Allah anu disebutkeun nikmat ijad, nikmat aya. Alhamdulillah. Naon sababna? Sabab urang mah sadayana sebagai makhluk Allah, sebagai dadamlan Allah, sebagai ciptaan Allah, urang mah ayana di alam dunia teh posisina al wujudu ba'dal adam. Hartina ayana urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di dunia, memeh urang aya di lebak peundeuy, tadina asal urang kabehan teh asalna eueuh heula. Leres teu? Leres? Memeh terang nu ngaran bolang tadina asal urang eueuh heula.
memeh terang nungaran malingping tadina asal urang eueuh heula, memeh terang Serang Pandeglang Rangkas Bitung tadina asal urang eueuh heula, bahkan kadituna urang memeh terang anu ngaranna lam asal urang kabehan eueuh heula. Ayeuna urang diayakeun ku Allah, diijadkeun ku Allah kabeneran, kaleresan urang cicing di kampung Lebak Pendeui Desa Sumber Waras. Alhamdulillah geus ijad geus aya di dunia, dibere kesempatan, didorong ku nikmat nu kadua naon imdad. Naon imdad teh? Diperpanjang, diberi waktu, diberi peluang, diberi zaman ku Allah Subhanahu wa taala urang hidup di dunia. Sementara imdad ti Gusti Allah ka manusia beda-beda urusanana, ulah-ulah tenjeng batur baraya tatangga handai tolan sok sanajan saindung sabapa sagagang saliyang hartina adi jeung kakak tetap kesempatan imdad ti Gusti Allah ka manusia peroranganana perindividualna beda-beda. Aya jelema anu diberi kesempatan ku Allah hidup di duniana ngan sadetik. Aya contoh supaya kaharti, aya tatangga urang reuneuh 8 bulan. Begitu lahir keluar eta orok tina rahim indungna, bro tak ijad ka dunia ngan imdadna sakedeung. Begitu bro kek paeh sadetik. Aya nu kitu aya nu kitu aya nu samenit, aya nu sajam, aya nu sapoe isuk lahir magrib ninggal. Aya eta sapoe imdadna kesempatan hirup di dunia lilana. Aya nu sapoe sapeuting, aya nu saminggu, aya nu sabulan, aya nu satahun, aya nu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan lebih daripada 100 tahun ge. Aya jelema anu diberi kesempatan ku Allah hidup di dunia nah lebih daripada 100 tahun. Aya ngan jarang. Naon sababna? Sabab punten nu ngaran-ngaran jelema mah, nu ngaran-ngaran makhluk rek awewe rek lalaki makin kolot maaf lain tambah gagah, makin kolot lain tambah kasep, makin kolot lain tambah bedas, makin kolot lain tambah gelis, justru sabalikna tambah butut. Survei membuktikan for example. Mari kita buktikan, mari kita coba. Makin kolot lain gagah, makin kolot lain kasep, makin kolot lain gelis, justru sabalikna tambah butut. Nu ngajelaskeun lain kula Allah dina Al-Qur'an ayatna sering dibaca ku ibu jeung ku bapa, apalagi lamun malam Jumat sok baca surah Yasin. Dina surat Yasin tertera ayatna mana wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Saha jelema anu diberi umur panjang ku Allah rek awewe rek lalaki nunakkishu fil khalqi dikurangan ku Allah bentuk kejadianana, hartina nikmatna ku Allah dikurangan, mata dikurangan lain mata nanu dikurangan. Naonna nikmatna dedeleuanana jamatana mah bukti weteuh buleud sagede siki jengkol. Bener? Celi dikurangan lain celina nikmatna dedengianana. Bener? Maka nak jelema makin kolot rek awewe rek lalaki pasti penyakitna moal lepas tina B8. Yuk urang buka hiji-hijina B8. B pertama keur pamuda, keur parawan, buuk masih kene hideung. Geus kolot mah dicirian. B pertama bodas. Tempo aki-aki. Bodas buukna hideung asal nama tabuuk. Robah kadituna mah bubuluan kabeh robah nu talina hideung jadi buuk, bodas, halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu kelek, bulu betis. Naon sia kalewat. Geus teh kudu robah nu talina hideung jadi B pertama B na bodas, B nu kadua dina buuk keneh botak. Caroplok buuk. Turun ke handap kana ceuli budeg. Baturna budeg bolot. Ngageser ke hareup kana mata baong. Keluar tina mata belekan. Penyakit kolot moal jauh pasti nama barareuh. Biri-biri, bengek, batuk, tonggong, bongkok, huntu, beak. Penyakit kolot tanggeus barasi kita bena. Kiih wae beser, ngising wae bosot. Terakhir penyakit kolot berewit. Terang teu berewit. Naon berewit?
Naon berwit teh? Pundungan. Pundungan hayangna di alam bae, hayangna di ogo wae. Nu matak punten pamuda. Nu ngora ketika ngobrol anjeun dialog jeung kolot kudu pake adab, kudu pake tata krama. Kasinggung seetik aki-aki marah. Marah kasinggung seetik. Tadi urang nempo aki-aki keluar ti musola. Tas berjamaah jeung pamuda ngobrol kot ngagagak. Jeung pamuda nyaritakeun aya rangda janda pirang buukna. Kot ngekek aki-aki. Cek aki-aki buukna doang jagongnya cenah gitu. Cek pamuda heuh ngagakak meunang 5 menit kasinggung meureun aya omongan pamuda nu nyeletuk. Kumaha atuh marah aki-aki. Keur diu kot hudang. Bari nunjuk-nunjuk mata kot molotot-molotot cek aki-aki guaman. Ari ngomong teh bacot dia kudu dipake asal ulah paduh malakeh bae dia. Aing kieu-kieu kolot dia setan. Duh gua dikepret banget dia. Pan ngomongna mah kepret. Ngomongna mah kepret wae kurang di pikiran aki-aki ngepret pamuda sakumaha bedasna aki-aki. Pugu ditonggengan ku budak leutik 10 meter ka udak moal ta budak. Moal 2 kali diudak ku aki-aki benang moal. Moal kalah diuk mehna depa. Bari ngap-ngapan si aki-aki kuaing daun benang kuaing dia hancur kuaing hulu dia. Pan ngomongna mah pan sasahoreun hancur we. Disangkana hulu budak sarua jeung hulu gegesek. Gitu. Ngomongna mah kos nu heuh kepret we boh kos sasahoreun. Pugu ditonggengan ku budak leutik teu beunang. Gitu kudu pake adab eta berwit. Nu ngora jeung nu kolot moal sarua teu awewe teu lalaki. Tuh aya nini tuh. Tuh punten tuh nini sabarasi kita ita si Neng parawan tah. Eta nini jeung parawan sarua moal tanagana moal sarua, balap lompat moal sarua, ngadu tanaga moal sarua, termasuk suara caikih nage moal sarua. Sok bisa teu percaya bila perlu rekam. Parawan kih rekam, nini kih rekam, hasilnya kita dengarkan bersama. Moal sarua. Parawan mah punten begitu nagok suara caikih wow. Eta ngebesrotna percis doang kompresor si batak. Doang tambal angin teh ya. Begitu nagok parawan weh tengen kot ngajeos, geuning ngajeos, onderdilna, spare partna, karet silna masih ken original. Masih asli can soek, can betus, can miis, asli bawaan dealer. Makanya begitu nagok be parawan suara nakot pek. Dihejeunkeun nu matak lamun ibu bapak anakna lolobana awewe malulu punten biasana pangheulana coplok keramik kamar mandi. Eta nat keramik bah kot didudutan ku caikis. Katincak we ku indungna coplok ta keramik. Kos teu ngegel deui eta ieuna si semena. Eta barang mah didudutan ku caiki. Eta parang tiapna pebujur peot kot wadidau sagala. Nago gue nini suara caiki na sarua jeung parawan moal mak moal. Geuning teu sarua onderdil na karet-karet nanggeus pararegat. Geus sararoek. Atuh uyuhan boga anak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alabatan lenci. Makana nago gue nini mah suara caiki na atuh geus kalalendor ieu kadengena nang tangan. Didengekeun kot kasawah dihejeunkeun marah nini cek nini ya macara mah jeung ngisi-ngisi naing ku aing lamun jelema de du baledo ku aing beungeut aing gaduh ngahadiran aing rek balik batur. Ampura mah abdi mah cuma nyontokeun doang sebab cek santri al asya wadhihatun litamthil hiji perkara supaya jelas supaya breh contohan ta eta contona kos kitu. Nu ngora jeung nu kolot moal sarua. Lain awewe bae lalaki ge sarua. Termasuk tadi ge nini kiihna ge moal sarua. Ngisang we pan jageus kolot ieu kadengena waktu tambah parah make ngisang make gayung leutik henteu gayungna kaheum-heum. Didupak kucai kadengena tambah parah didengekeunana kok teu kapok digancangkeun teu kapok lalaunan mah ulah gancang-gancang kapok
kapok. Lain awewe wae nu kolot jeung nu ngora moal sarua sanajan lalaki ge moal saru. Cek ibu-ibu bejakeun ari kitu mah kiai kami ge sarua boga salaki hayang nyaho salaki kami kolot jeung can. Lamun ibu hayang nyaho salakina kolot jeung can gampang tempo prosesna sarua bae keur kieu. Ketika salaki teteh keur kieu tempo ngan maaf nempona ulah ti hareup ti buri. Lamun kadeuleu salaki teteh nu keur kieu sukuna aya 3 berarti kolot eta salaki teteh aya nu ngumpai doang standar. Doang lato-lato. Nu boga lato-lato lainan nabi lalaki bae bikang ge bogaeun lato-lato. Bisi teu percaya eta lato-lato awewe buka kutangna talian tungtungna angkat gitu. Sarua jeung lato-lato. Bener. Geus lah sakitu bae. Ijad imdad ti Gusti Allah tos aya alhamdulillah. Didorong ku nikmat Allah subhanahu wa ta'ala nikmat nu katilu nikmat wujud nikmat bentuk anu saking bagus jeung gagahna naon sababna sabab teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala saalam dunia ieu anu bagus anu gagah dina bentukna iwal ti manusia alhamdulillah. Nu ngajelaskeun gagahna manusia lain jelema nu ngajelaskeun gagahna bagusna bentukna manusia lain makhluk saha atuh ternyata anu ngabaguskeun anu ngagagahkeun kana bentukna eta manusia ternyata anu nyiptakeun makhluk saha anu nyiptakeun makhluk khaliq saha khaliq teh Allah subhanahu sakumaha dan Allah subhanahu wa ta'ala dina ayat Al-Qur'an anu mana Al-Quran mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci bahkan bahasa lain nyebutkan Luqmanul Hakim ternyata dina Quran termaktub tersurat dan tersirat yang manusia ieu diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk pangbagusna panggagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah anu laina alhamdulillah. Sakumaha dan Allah dina ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Atuh ehoan seutik tukang salon. Solak kula diperat. Ke rumah eukeur abrug-abrugan. Atau keur ngaji Quran mah ehoan seutik supaya ngeunah kadengena sebab lamun keur ngaji Quran make eho mah sarua jeung make bumbu pulen. Tapi lamun keur ceramah, lamun keur ngomong ieu kos ge turunkeun deui ehona sabab lamun keur ceramah pake eho maaf kadang-kadang gagal paham, gagal fokus sebab eho mah ngeuwaw. Suara teh nguluntung hiji jadi 5 kadang genep kadang 7. Contoh 1 tung 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 tung. Eho tah. 2 3 lu kerceramah pakai eho atau gagal paham. Kalau begitu kita sangat mencintai tai kot ngalut eta tai gara-gara eho nuker meleng pan ujungna doang kadangina tai naon kok jadi tai. Kalau Anda sakit kepala minumlah Paramek. Nu diburi mencuriga wae geura balik. Ayo sakala deui Allah anu ikhlas ridho supaya orang tambah pahala ganjaran ti Allah insya. Sebab Quran al-muta'abbadu bitilawati bakal ngajadikeun ibadah ku dibacana. Insyaallah Quran bakal ngajadikeun ibadah. Sebab Quran mah mukjizat kalamullah anu qadim. Ula-ula dengan nu maca boga ganjaran sanajan ibu bapa sebagai mustami, sebagai pendengar, sebagai auden. Insyaallah ku berkahna kalamullah anu qadim anu dibacakeun tadi kedua qori insyaallah sok sanajan urang teu maca ngan modal ceuli wungkul ngupingkeun kan Al-Qur'an insyaallah bakal boga ganjaran bahkan ganjaranana diutamakeun. Naon diutamakeun? Disaruakeun jeung jalma nu maca Quran. Alhamdulillah. Bapak mah ibu teu maca ngupingkeun wungkul nu maca mah mending rented-rented. Mata kot mendelik-mendelik, urat beuheung meuni kot rengkeng, beuteung meuni ampul-ampulan, mun kadeuleu mah eta liang taina ge kot kenceng rapet.
Bapak ibu cicing bae ngadengekeun nungkul insyaallah pahalana sarua jeung nu mangmaoskeun Al-Qur'an insya cek akal nu aya dina sabelah urang cocok sebab akal jeung ibadah sesuai selaras akur tapi nu sabelah nu aya dina diri urang nafsu moal cocok jeung ibadah nafsu moal cocok jeung Quran geuning teu cocok sebab nafsu jeung ibadah selalu patojaiyah sebab nafsu jeung ibadah selalu bertolak belakang nafsu jeung ibadah moal daek ngahiji lir ibarat seperti cai jeung minyak dibacakeun Quran sakitu kedua qori anu masya Allah luar biasa suara mendayu-dayu bahkan masih terngiang-ngiang keenakan Al-Quran ketika dibaca maaf akal cocok nu sabelah mah moal cocok leres tapi mun sakirana kukula dibacana lain Quran kaya ning seperti imah keur nyontokeun ya insyaallah pasti nafsu cocok punten ngahiliwir angin bijil dina tunggir naon eta tapi kajenteng puak punten kaluar tina sungut sinden mamol karasa ulah-ulah ting nu ngore aki-aki ge ngorejat cek aki-aki buset aing inget keur ngore goblok palebaheun bacakeun Quran batur ma Allah bahkan make tabkhim sagala kandal macana Allah aki-aki mah teu bisaeun geuning teu bisaeun huntu ompong letah meulit pajejet lain Allah aki-aki mah batur ma Allah main nama iya ayo sakala di Allah anu ikhlas nu ridho supaya urang menang pahala ganjaran ti Allah insya Bismillahirrahmanirrahim ngeunaheun teu Bu ibu hayang boga anak sorana ngeunaheun kula bae ge ih bating gede teuing kunaon kumaha nyusu aku geus cicing ulah sok ngomong-ngomong susu jadi na meja ge susu mana cai putih kabeh tapi leus teuing sanajan cai putih ge kenapa karena air putih ini adalah merupakan air yang paling murah sosohorun murni murah cirina nyai mutih teruskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wallahu a'lam bimuradi bidzalik yakti teman-teman geus ngadamel kami cek Allah ka manusia anu mana manusia diciptakeun ku Allah teh fi ahsani taqwim bagus dedeganana bagus bentukna bagus posturna Allah anu ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi kunaon tatangga urang sumber waras urang lebak pendei tatangga urang sok anu ngomong ngaranan ka jelema kadang-kadang ka anak urang sorangan ngomong goreng aya kadang-kadang urang sorangan nu ngomong kos gitu goreng Allah nu nyiptakeunana fi komo lamun keur kesel wow mata kot melotot bari ngomong dasar sia goreng patut goreng patut teu puguh-puguh Allah ge fi ahsani taqwim geus ngajelaskeun dina Al-Qur'an ieu aya naon jelema sampai ngomong ngaranan ka jelema goreng punten ibu bapak lamun aya tatangga urang atawa urang sorangan ngomong ngaranan ka jelema goreng biasana eta jelema anu ngomong kos kitu teh nyenandakeun nyirikeun yen hatena teh keur marah
hatena keur ngambek, hatena keur kesel, hatena keur teu mahkul, hatena keur teu cocok, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah bae nu aya hamaan jeung werengan teh, ternyata jelema ge awewe lalaki hatena katarajang ku panyakit, hatena katarajang ku hama, hatena katarajang ku wereng. Hama sawah mah paling-paling kungkang, teu kungkang lembing, teu lembing ganjur, teu ganjur keong emas, teu keong emas beurit, teu beurit piit, teu piit peking, teu peking hileud, teu hileud kupu-kupu. Itulah spesial penyakit sawah. Tapi penyakit anu biasa nempel dina jelema hatena, maaf, lain piit, lain beurit, lain kungkang, lain ganjur. Naon atuh? Biasana penyakit anu sok nempel dina jelema mah penyakitna hasud, ujub, ria, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, toma, ghibah, namimah, masih kena seueur penyakit-penyakit hate nu sejen. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya urengan, hatena aya panyakitan, kosa qalbuhu teuas hatena. Ari jelema anu teu asa hate kos kumaha? Punten, biasana lamun jelema anu teu asa hate cirina moal narima kana papata, moal ngagubris kana nasehat, moal ngadenge kan ajakan-ajakan mau'idatul hasanah, kajenteng ustad, kiai setempat, ulama setempat, ustad setempat, mere pepeling, mere tausiah, mere mau'idah, mere picontoeun nu hatena teu asa moal ngadenge, ceuli nutup, sungut nyengsol. Jelema hatena teu ustadna kiaina nyaritakeun hukumna ngajarkeunna rada kenceng, maaf nu hatena teu as mah kaluar ngolosot, bari nyengsol sungutna, bari kukulutus ngomong sorangan. Biasa bae si tad ngaji mah biasa bae sih. Atuh jelema mah di dunia mah ustad masing-masing, betad masing-masing, tad masing-masing. Ustad molohok diajak masing-masing. Jelema hatena teu as, maaf ustad kiai kadang-kadang teu tarima, ujung-ujungna diajak masing-masing. Bantuan kula ngomongna. Cek ustad sabodor masing-masing mah. Ngan mun ayeuna naon aing kasih sarua, aing ge sarua naon? Masing-masing. Nu akhirna hewa ka ustad, hewa ka kiai, hewa ka sadri. Intina hatena panyakitan. Bener? Hatena hewa ka ustad, kotok ustad beak ungka sore, asal balik pincang, ganti poe nilep huluna, ganti poe jangjangna nyengkleh, ustad unggal poe mencitan kotok. Sehoreng mah panyakitna lainan sero, panyakitna lainan naon kan sokeun hayam. Careuh sehoreng tatanggana nu boga panyakit hate, hewa ka ustad beak kotok ustad. Kacirina pelebah hajatan beda jeung batur, khotbah ngahajakeun mana deket kobong nya mana deket masjid. Hajatan beda jeung batur, jabahasana ngomong masing-masing hajatan mah gitu. Duit-duit aing nu hajatan, nu mayar, nu rugi, geus pokona mah serba aing, cirina masing-masing. Cicing ulah nu ngomong, kolotna ngabejaan, kolotna ngalarang, kumaha ka kolotna ngomong cicing, kolot ulah sok loba komen, cicing menjedog saja. Atau kolot nanti ngomong cicing. Beda hajatan 2 puting. Malam pertama lain pengajian, malam pertama lain sisilah, lain babaca, lain maca wacan seh. Naon atuh malam pertama dangdutan. Jam 8 penonton na lapangan geus pinuh, disapa ku artis, cek artis, penonton tangan di atas. Kunaon tan ini unggut-unggutan. Malam pertama, malam kedua jaipongan langsung ti Karawang ti ditu. Wow. Sindena sinden profesional. Saha si Oray, si Jorela, si Baranyai, termasuk sinden anu lakobna sebutanana lampu brut-bret make laser sagala panggung luhur. Bos-bos di Tangerang daratang arondangan. Beuh, komo lurah mati mana-mana daratang. Janyaho rek aya sinden profesional. Jam 8 bah geleng mulai. Jam 8 tatalu mulai sasada. Bang bang ding 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 dong 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 ding 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 dong 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 ding 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 dong 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 ding ding dong 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 tak dong 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 tak dong 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 tak dong dong tak dong 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 dong.
bos naik nyawer, lurah naik nyawer, gagah jaloba sinden profesional, cek sinden kebeneran iloba lurah pasti loba saweran, digerokeun ku lurah, lurahna digerokeun ku sinden. Teuing Bapak Lurah anu bagur ka dieu. Naik bos nyawer, wer lurah nuturkeun wer nyawer, babara kali nyawer disebut aa ku sinden tambah gede nyawerna wer, disebut pangkasepna sakebon binatang nyawer deui wer. Loba teh nyawer beak duitna talurah ngahulang, barang ditanya ku baturna lurah kunaon ngahulang beak duit, di juru wena bangku bari ucang-ucang beak duit. Nu jadi pikiran eta duit nu disawerkeun sabenerna mah lain duit sorangan emang sabenerna emang duit saha, sabenerna eta duit anu disawerkeun teh duit raskin. Astagfirullah, goblok talurah duit raskin pake nyawer sinden, lain lurah di dieu lain lurah di ditu di Amerika, lurah di dieu mah moal daekeun di ditu eta mah lurah di Amerika. Waduh, mungkin penting rampak tambah kenceng, rampak tambah olay. Pokoknya mah naon sababna? Sebab nu diinumna ge lain seprit, nu diinumna lain susu, jadi tunggu teu datang-datang. Oh, pancan datang. Nu diinumna lain panta, nu diinumna lain kopi. Naon atuh? Nu diinumna khamr, arak, bir bintang, whisky, brandy, topi miring, topi coplok, topi dengdeng. Mabok nu araya bari cecekleukan embe keur depa disangka sinden ditangkep. Parah. Masya Allah, barang menang tas hajatan geus beres geus keur hajatan mah guagah disebutna dipanggilna sahibul hajat, sahibul bait, sahibul alfukah, sahibul wasilah. Barang menang sapoe dua poe, saminggu dua minggu, menang sabulan jaljol jelema daratang. Sugan teh nu jaljol daratang nu can ondangan. Soreng manurek nagih utang. Zamanena jangjina kitu. Meme hajatan sabulan deui nginceman duit di babaturanana. Aya nu 10 juta, 20 bahkan nu 50 juta segala. Janji manehna beres hajat mah pokona mah dibayar. Ternyata boro-boro untung justru kalah kabuntung. Beres hajatan lain untung, justru eta hutang kot 600 juta. 2 poe amprekan hutang kot 200 juta. Intina mah kawalat ku ustad. Atuh ustad rek hajatan diajak masing-masing. Ustad ngadengieun bahwa nu hajat boga hutang 600 juta. Cek ustad ngomong lebok. Masing-masing liar eta sahibul hajat. Keur hajatan mah disebut sahibul hajat, keur hajatan disebutna sahibul hajat. Ieu naon babagi Kang, ulah ngacokeun euy. Ditutup ku kulai dibagikeun mah. Keur ngadengekeun jadi ngadempokeun nu beungeut babagi nu beungeut berkat. Heula. Ya teruskan. Liur eta sahibul hajat, keur hajatan disebut sahibul hajat. Hari hutang urut hajatan mah lain sahibul hajat atuh can dibayar hutang ka baturan. Naon? Sahibul jahat. Liur ieu sahibul jahat. Hutang kot 600 juta. Keur urut hajatan 600 juta. Katurug-turug pamajikanana terlalu gaul, sohoreng hutangna ge pabualatak pamajikanana. Terlalu gaul pamajikanana. Asal poe kemis geus tilok aya di imah. Sing salindung di imah batur. Bari abring-abringan. Kadang-kadang 10-an 15 orang. Alet-aletan. Nongkrong di imah batur. Kadang-kadang nongkrong di warung. Bari nyekel pulpen jeung buku sapotong. Ngaranna mah bagus saringa. Tapi anu rame nama biasa disebut Bang Emok. Aya di dieu nu nyokot Bang Emok. Sanajan teu dibejaan ge kaciri nu boga hutang Bang Emok maka. Kaciri bah.
Naon cirina punten nu boga hutang Bang Emok, cirina punten ka ciri tuh. Cirina naon kiceupna lambat. Tuh klip tuh. Atuh eta mah gancang teuing mak ngiceupan gula eta mah. Eta cirina nu kadua cirina culak cilek jeung baturna tuh culak cilek ai. Geus ulah culak cilek tambah kanyahoan. Sok biasana kos kitu punten lamun peutingan ieu abdi ngomongkeun anu tadi tah Bang Emok tadi punten mun ibu-ibu bapak-bapak hatena kotor hatena aya hamaan abdi ngomong kos kitu kumaha pasti hatena nu boga penyakit hate mah ngomongna kumaha kiai yah dilebakkeun deui mah kiai ulah sok ngabahas-bahas Bang Emok emang kunaon bisi moal bisa balik dia ka imah kunaon kitu lobaan nu nyokot Bang Emok di dieu mah lobaan kieu lobaan bisi hayang nyaho mah dia kiai pamajikan ustadna ge nyokot astagfirullah piraku pamajikan ustad nyokot hei lamun sakirana hate kotor hatena teus abdi ngomong kos itu pasti menyengsol hatena bener nyengsol kanyahoan nih kaciri dengekeun teh nu boga hutang Bang Emok mah batur malam Jumat maca Yasin kirim hadiah ke ahli kubur masing-masing nu boga hutang mah moal bisa geuning teu bisa jaimahna ditungguan ku petugas penagih bener teh ditungguan batur mah maraca Yasin untuk boga hutang mah manehna mah di imah keur suk-suk sakserak di imah tatangga batur mah salat maghrib imah pikarunyangeun teh tulungan teteh 300 be 300 engke Kamail balik di Jakarta dibayar injeman ulah teleb amat ulah berarti nu ngomong ulah eta bah berarti eta jelema geus kapok kumaha kapok loba nu nginjem tilok bayar jajelema kuari mah nginjemna doang bayarna mah henteu injeman ulah tuh palih ditu ngomongan injeman bagus lamun teteh nginjeman berarti nulungan nutupan tina kasusah dulur urang alhamdulillah nu matak pahalana lamun urang nulungan kana model kos kitu jelema keur kasusah jelema keur kayaan terdaya ditulungan ku urang pahalana dilipatkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga lipatanana dibandingkeun jeung sedekah 18 kali lipat bandinganana alhamdulillah kiai teu bayar jelemana ge ulah sieun sanajan teu dibayar di dunia tetap ari ngaran-ngaran hutang mah teu gede teu leutik tetap di yaumil mahsyar bahkan di alam mauqif moal nyampe asup ka surga nyangsang teu bisa ka mana kadengen teu kadengen tuh anu boga anu rumah sama tungkul tuh hei hutang mah kudu dibayar aja nya kudu dibayar lamun teu bayar punten moal asup ka surga sebab masih kena aya gantar kakaitan urusan hutang can engke mah kiai pan lain duit jalain di dunia dibayar moal dibayar make naon bayaranna make amal teteh dibikeunkeun tah pake bayaran hutang eukeur mah eukeur amal urang saeutik dibikeunan atuh ledis beak ayo nu matak sing karunya hiji taopat tadi teh jelema nu boga hutang mah batur maca Yasin kirim hadiah ke ahli kubur masing-masing manehna mah teu bisa nomor kalimana jelema anu boga hutang Bang Emok salat maghrib lagi moal husu moal bener sok beh usolli fardol maghribi salasa manehna mah pikiran Rebo Kamis bayaran deui aduh masyaallah kakarak salasa Rebo Kamis bayaran waduh sok ayo batur masalah sata 3 rakaat mena ingat kana poe Salasa Rebo Kamis bayaran iya Salasa Rebo gambaran duit canaya Kamis bayar waduh geus pokona mah nu boga hutang Bang Emok bawa ka mana-mana komo dibejakeun ku kiai di dieu ku ustad di dieu eta teh teu meunang sanajan dibere dalil ahallallahul bai'a wa harramar riba atuh moal tarima keur ngaji poe eta mah alhamdulillah minggu hareup teu ngaji batur mah geus nyarampeun apa ngajian geus kararumpul bari sasalawatan
Bahkan cek ibu-ibu na pengajian, kan ibu-ibu pengajian paling hebat ibu-ibu mau alhamdulillah. Jajamah ge ibu tinggi pangloba nama ibu-ibu. Ibu-ibu mesti sering tembalan baik. Siapa ingin ke surga pintu selalu. Tuh. Siapa ingin pintu selalu. Tak mudah hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal masing-masing, dengan amal sendiri. Mau ngandalkan mitoha masing-masing. Allah karim, ibu-ibu hebat. Maehna mah teu ngaji, barang ditanya kunaon teh ngaji teu, kunaon kitu nyeri hate. Kunaon kitu ustadna fanatik tuh, teu ngaji. Nematak serba salah, justru ayeuna penyakit di masyarakat ibu-ibu ternyata eta bang emok geus sakitu we. Cirina kieu lamun teteh nyaah kana salaki, deudeuh ka salaki, tempok beungeut salaki. Lamun hayang tereh paeh lobakeun nyokot bang emok modar salakina. Lamun karunya eureunnan, emang teu lieur mayaran? Lieur teh. Salaki ngadahar henteu. Pamajikan buak-buak cair 2 juta. Baik dengan dahar kot embung di imah. Pan gaul HP bisa, boga motor bisa, haneutkeun motor. Salaki molor keneh update status OTW. Haneutkeun motor cetrek nyong ka mana ka malingping. Waduh, sabab ka Jaharudin rek hajatan, rek aya pangajian. Duit cair supaya tampil beda, meuli tiung anyar, baju anyar, sandal anyar, androk anyar. Alhamdulillah. Duitna tina bang emok tambah ka ciri. Naon cirina? Cirina duit tina kos kitu sanajan dibelikeun kana tiung-tiungna ge dipakena lesang. Leur, cirina tuh dia dihadekeun bae tiungna tuh. Enggak sudah dibener-benerkeun tiungna. Teruskan. Sanajan dibejakeun ku kiaina ku ustadna diparabkeun ke anak eta duit kos kitu punten ngawaris kana toblo, ngawaris kana belegug Jundal bin Bloon. Moal tarima pastina moal tarim. Moal tarima geus nu paling penting urang dina kesempatan ieu yuk urang meminta munajat ngerekes ka Allah Subhanahu wa taala ku berkah wasilah dulur urang Bapak Jaharudin ngayakeun acara pangaosan. Urang doakeun heula mudah-mudahan Bapak Jaharudin dina hajatanana sing menang ridho Allah Subhanahu wa taala, sing menang keberkahan ti Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan sedekahna dina pentingan ayeuna dibalas ku Allah kalian balasan anu berlipat-lipat ganda. Amin. Oke, urang doakeun moga-moga putrana anu parantos dikhitan moga-moga ku Allah sing dijantankeun putra anu saleh. Amin. Putra anu tiasa taat ka Allah, taat ka Rasulullah, ngabakti kanu jadi indung bapana, tiasa mengembangkan, mengamalkan, memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sekaligus bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Urang kabehan anu hadir dina imah pala, dina panempatan, moga-moga ku Allah hasil maksud dunia akhirat. Amin. Dihampura dosa ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Panjang umur bari daek tiasa ibadah ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala. Ku berkahna, ku mulyana, ku agungna bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam insya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatika Allah ya Nabi. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور الله يا نبي.
Alhamdulillah ngeunaheun teu nya jajal ngomong teu ngeunaheun curuh kula nyeringan teman mi ngomong teu ngeunaheun itulah seni kula ketika baca sholawat iringanana punten teu kudu pake hadroh teu kudu pake marawis mik ditabuhan sedep kok mau make marawis mah kok mau make hadroh mah lain wow prak bung prak bung prak bung 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 bung. Ya ayuhan nabi Allah wal kawkabu durri anta imamul hadara sultanul ghaibi anta imamul hadara sultanul ghaibi eta hadroh jeung marawis baheula mah can aya hadroh can aya marawis ayana qasidahan rebana kitimpring mata kolot kitimpring aki kasih eta mah paling kolot alat musik kitimpring kadaharan paling kolot kiripik mun samping wadimor uak kasih eta mah pangkolotna deh kecamatan malingping emak aduh teh nya baheula mah lagu-lagu ge can aya kos kuari bener can aya hadroh can aya marawis laguna ge jadul baheula mah paling hamawi atuh sal ngagiritek naon hamawi we hamawi ya mis mis baladi ya mis mis hamawi ya mis mis baladi ya mis mis henteu hamawi rada ngenceng seeutik doang nu ngaledek ya kadal haram kana kadal-kadal dinyanyikeun kok mau tahun 80 Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar lagu perdana judulnya Yadana ingat kan banyak kapungkur aya lagu Yadana weh Yadana Yadana dana si dana paeh ayeuna kaseran ku corona diilik tinggal matana keur kiceup si dana rek modar atau tabuhanana geus sok dipake ku ibu-ibu variasina qosidahna paling tak gitu mata kula mah nanaon ge bisa kula mah ngosidah bisa nyinden bisa ngori bisa alhamdulillah makana mahal astagfirullah kuari mana naon neangan HP, kuari mana naon neangan na YouTube, neangan baju, neangan sendal, na HP. Rek balanja, na HP jelema mah di dapur ngajongkeng. COD con. Kuari naon bahkan kuari mah panitia muludan, panitia rajaban, neangan mubaleg, neangan kori na HP. Lamun teu asup kana YouTube teu dipanggil. Kabeh kudu hayangna YouTube bae aya naonan padahal mah batur garaga hayangna YouTube bae nanaon ge kuari mana naon gampang neangan sholawat ya alhamdulillah na HP alhamdulillah tahirul qalbi nakiyun dzakirun lillah al mustafa safiyyun shalla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah maulaya salli wa sallim abada ala habibika qalki kullihimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi alhamdulillah tuh ari make seni mah ngeunah nya ieu hajatan pake seni son aya tenda bahkan ibu-ibu sampai ngalampar di jalan jajal penting isukan karar itu daikeun moal nah naonan cenah ku pangajiuna rariukna kos kitu itulah ari make seni mah teu karasa bener sedep karasana alhamdulillah
nu matak ulah-ulah teh naon sarajan maca Quran pakai seni. Seni naon? Seni tilawah tadi dulur urang doakeun nya sing berkah sing panjang umur amin. Sing manfaat ilmuna amin ya Allah ya Rabbal. Eta maca Quran pakai seni, teu make seni moal ngeunah. Ari make seni mah apa? Seni ulah-ulah ting Quran adan di masjid di musola pukul pakai seni teu pakai seni moal ngeunah jajal aya adan di masjid di dia teu make seni jawara kakarak insaf hayang adan pukul salat tilok naon tilok hayang adan teu pukul bupeda kakarak insaf kairanannya belajar heula tatanya imah henteu atuh jawara ieu jeung ngagorowo ke dohor sedengkeun di masjid sampai karena opat ngulon ngidul ngaler ngetan jelema dohor mapan karumpul kabeh nu ti sawah balik nu ti kebon nu ti pasar nu ti kantor jawara adan Allahu Akbar Allahu Akbar sadullah sadu Muhammad Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah cek RT setan sahanu adan aing teu kuat keur jadi huntu tewak adan teu anggeus moncor jalan janda buar lompat ka sawah dasar jawara pendak di sawah jeung ibu-ibu nu tas ngoyos bisa ngadukeunna teh rek ka mana ka masjid ulah-ulah ka masjid kunaon aya RT keur nyap-nyap lewat ka ditu atuh batur malalu terjarana dasar jawara tuh ari make seni mah ngeunah teu make seni moal ngeunah terkecuali si eta mah teu daekeun eta si botak tah atuh nya ditanya munggah haji sosohoreun cenah ngomongna nya ditanya apakah anda pernah berangkat haji sombong amat batur ditanya kalah sombong amat soreng mah teu sakali-kali acan polongo dia kolot-kolot ngolo mana mah teu make adana ge pan kitu menu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah kadituna hayyalas shalah hayyalas shalah geus nu kos itu geus macem-macem nya nu matak kuari geus kanyahoan nu kos itu boa-boa di urang ge aya alumni na ieu anu hayyalas shalah cekek nu kos kitu mah sok ngacak-ngacak gurat wae geus nu paling penting anak urang sanajan teu sakola luhur nu penting anak urang ya ibu bapak bawa ke madrasah seret ka pesantren tarik ka imah kiai belajarkeun ilmu agama ya kula ge teu sakola luhur SD unggul ya alhamdulillah jauh-jauh datang ka Banten alhamdulillah teu sakola luhur nu penting mah ngaji bae geus jamana kiai-kiai urang anu balangsak eueuh bejana bener teu geus nu penting anak urang bawa ka madrasah sari ka pasantren tarik ka mah kiai belajarkeun ilmu ilmu sangkan anak urang boga patokan boga ilmu boga rem insya nu batak yuk urang munajat mementa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala hasil maksud dunia akhirat insya Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil bareng ibu bapak waghfir lana amin tadhakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjara min muqlatim bidami ya Rabbi bil kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palihwetan kamana jalan ka surga kaditu ka pengajian ya Rabbi bil Boboko ayakan letik melak cabe diawurkeun bobogo hanti leletik geus gede dikabaturkeun ya Rabbi bil
Salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa ngejo ya Robbi bil. Indung-indung kepala lindung aki-aki ngala belut kaduhung abadi kaduhung boga salaki geburut ya Robbi bil. Aih babanjaran ngala belut ka Ciguha paeh ge teu panasaran sebeuh gelut jeung mitoha ya Robbi bil. Kaditu kapalih wetan kadieu kapanggilingan minantu nu rada edan mitoha ditampilingan ya Robbi bil. Kini-kini dina jublek baju beremenang ngaput nini rada geblek rek dibelem kalah nyumput ya Robbi bil. Ya geus lah sakitu bae. Hanya daripada kula ke balik dicekekun ini ampura mah didoakeun emak moga-moga panjang umur amin. Mudah-mudahan masing dipasihan kesehatan amin. Ya Allah ya Robbal. Ya Robbal, moga-moga urang kabehan uih ti dieu dihampura dosa ku Allah. Uih ti dieu moga-moga urang kabehan sing dihujanan ku hujan rahmat Allah, dihujanan ku hujan rahmatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Kangjeng Nabi diutus ku Allah ka alam dunia tujuan keur ngarahmatan sadana alam insya. Wa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hadirin tausiah yang telah disampaikan.